Caritakeun zaman baheula di Jawa Barat aya hiji karajaan anu disebut Karajaan Tukanggehan anu dipimpin oleh raja-raja anu wijaksana jeung wicaksana nyaeta Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana. Masyarakat hidup tentrem jeung makmur, tapi hanjakalna Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana can dikarenai anak. Kukituna hal ieu dijadikeun perhatian Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana. Kaapal sih tong sedih jeung tong cerik saban waktu abdi oge sedih kumaha teu sedih geus mang tahun-tahun kawin tapi can dikarenakeun budak. Prabu supados ratu tekadohong salamina kumaha upami anjeun ngan ngadopsi anak Pak. Meureun bisa ngurangan kasagihan ratu. Henteu urang teh hayang gaduh budak akan. Semuhun pinuhuk abdi oge satuju ngangkat budak. Dina di dieu teh Ratu Purbamana masih kene cerik. Hayu sis ulah terus cerik karena bakal kaleuweung pikeun bertapa-tapa. Lamun kedah kaleuweung jeung bertapa sumuhun abdi oge ngadoa. Indit kaleuweung rek tapa di leuweung raja terus-terusan ngadoa supaya dikarenai anak. Saha bulan ti harita kahayangna kawujud Ratu Purbamana mimitireunna sakabeh jalma bagja pisan aranjeunna banjir karaton kayalan hadiah. Bulan ti harita Ratu Purbamana ngabarkan hiji putri. Putri kurang gelis sareng katinggalina lucu. Sumuhun urang kudu bersyukur yen tungtungna dikarenakeun budak. Raja sareng Ratu Gumbira panasehat Karajaan Sumping. Hapunten abdi tuan, ieu tirahayat ngirimkeun rupa-rupa hadiah ka putri raja. Hatur nuhun paman. Ngukur keluarga karaton anu bungah. Jalma-jalma oge Gumbira ngadangu beja eta. Hanyakal Gilang Rukmini teu diurus ku Prabu Suwartalaya jeung Ratu Purbamana. Gilang tumuwuh jadi gadis manja jeung kualitas goreng. Manehna teu weuleuh nyarita kasar pikeun menangkeun naon anu dipikahayangna. Sanajan kitu boh Prabu Suwartalaya Ratu Purbamana jeung rahayat kacida mikahayangna. Lila-lila putri tumuwuh jadi gadis rumaja panggelisna di sakuliah nagara. Dina sabaraha poe putri bakal 17 tahun. Punten Neng bade ngadamel kalung anu sae pikeun Sutrat. Kalayan senang anu maha agung. Tukang perhiasan teras damel sabisa-bisana. Kalayan hatena manehna hayang nyieun kongkorong paling gelis di dunia. Sabab manehna bener pika cinta putri raja. Ulang tahun parantos Sumping, jalma-jalma darat ngariung di alun-alun karaton. Nalika Prabu jeung Ratu Purbamana datang jalma-jalma anu ngabageakeun manehna. Sambutan anu hanet beki kadenge ada putri gelis nembongan di harepan dulur. Kabeh nangiru kagelisan dirina. Hore raja sareng ratu parantos Sumping. Wah gelis pisannya putri Ratu Suwartalaya. Tuluy gugat tina kursi manehna nyakel kalung gelis. Lajeng Nyerang sini dinten ieu ulang tahun. Abdi bade masihan kalung anjeun. Sirik pisannya ningalina. putri narima eta kalung tuluy netep kalungna. Lajeng Kalung naon ieu abdi teu resep awon. Hah, kalung emas permata dialungkeun ku putri. Abdi teu nyangka putri ngelakukan hal kos kitu. Han kalung gelis ruksak. Emas jeung permata amburadul di lantai. Sakabeh jalma hadir ruasen. Taya nyarita suasana sepi. Sakedepan Ratu Purbamana cerik ningali kalakuan putrina. Jalma-jalma oge cerik ningali Ratu Purbamana cerik. Akhirna sarerea ngacelakeun Cipanon nepi ka karaton. Basa ku Cimata. Juk muncul Cinyusu ti pakarangan karaton. Cai kaluar gancang pisan sareng beki seueur. Eta aya cai. Ujuk-ujuk ngabentuk kolam renang leutik. Henteu eta teh
Sanggeus kejadian ieu, jalma-jalma ngajurit bingung, panik, sieun, jeung ujuk-ujuk istana pinuh ku cai kawas itu. Teras danau beki ageng sareng ngalelepkeun karaton. Teras diciptakeun situ anu kacida endahna. Ngaran eta situ ayeuna dipikawanoh ku jalma salaku teu telaga warna. Warna asalna tina kalangkang leuweung tutuwuhan kembang jeung langit abudeureun situ. Sanajan kitu jalma nyebutkeun yen kilir asalna tina kalung Putri Gilang Rukmini nu sumber di dasar situ.